naugna Puncaknya ya teh umur bener karek 5 poe semua poin ya. 5 poe nah ieu teh Mang Jajat tah asal teh Iya, teh kieu heula. teh Naug teh. naug teh sama meh gede teh kieu heula Mang Jajat Oh. Bias. Ya iya tambah dia. kali di dia Mang Jajatna kali Masih dia lapias. nah Halus teh. naug rame teh ngenaug teh di balong Tolong makan bang beta tah. kayak dicanak ka dieu didederkeun Kan anakna teh naugna teh ka dieu dia keun lapang make naon tah. kan nyayang gitu mah Nyayang. anak sayangna Dia pasti pilihan Oh. tah pilihan anu paraehna teh tuh ku si naug tah nagawana apa ya? paraehna tah anu warna kieuna tah itu kayak pilihan Mang Jajat Pilihan ya. tuh piceun dan kena ngaganggu Dia dibuang wae gitu. kena jadi Jadi penyakit penyakit. tah itu pae Dia mati udah dan ieu tuh ngobodas kieu baik sama. eta pae lamun teh dipiceun kena teh jadi penyakit jamuran Sama ieu sakieu teh perkiraan teh aya 350 ekor ya sakieu teh mantap. Nanti kayak jadi cipit atau sih ada sukses lah. amin Amin oh ya. tak asal muasal ieu Kita yang bersama. kurang mah Kita sekian itu ya kan mati tangke mati sekian itu. seueur kene da kedah leukeun kedah unggal dinten nu kieu mah kedah rapenan Kepenan ya. kade we suhu caina suhu caina kudu di kontrol Saya sama ini ya. dia mau bisa mah suhu caina teh 27 sampai 28 derajat Itu jeung pH na minimalna 7,5 ya. dah ieu urang ukur pH na ieu alat ukur Aya alat ukur mah komplit Mang. Profesional mah. ya alat ukur pH na kadar cairna kudu raras makanya dina lalaukan mah da lauk mah gitu kayak dina Cai. Wah, paten ada teh. Alat ukurna teh. tuh ieu buka tuh ieu lalapkeun ka dieu tah simpen kan sekolah kena sabaraha kali ieu na kan setelah leres mengejat pH teh makan we kan ieu cai normal heula dalapan tuh dalapan ieu teh standar sakieu mah pH sakieu mah dalapan terus cekap sakieu mah Cekap ya. cekap tuh turun 7,8 dalapan tos sakieu mah Tos. oke tos umur 2 minggu namanya diparab Sama pakai buat semua berapa parab nganggo cacing sutra di suratnya kumaha. cacing anu arawit Mana kubuk cewek dari kubuk cewek. sanes anu seueur mah ningalina solokan nu bareureum Gitu. nya mun di mah parab cupang Ya, parab cupang. Coba tukang. nah parab cupang Iya. oke terus di parab sabaraha dinten alikeun kana balong ageung Gue gede. nya tah kana balong itu tuh saperti ageung kitu we tah Nah, dia. sapadan kitu Ah, balong ieu mah.
Nah, kalau misalnya gitu, teh cai tong jangkung teuing. Ya, meter. Atuh 1 meter mah pun lauk. Oh, Teh atuh lagi. ngeliat atuh 30 cm lah tawa 25. Nah, caina hade ukur deui standaran sakitu 8 7,5. Karena tak parahna cacing keras. Semot sasasin mah. Ya, teh sasasi kaditu namanya pasien pelet. Peletna jenisna pengli. Pengli heula nu serbuk nu aralin. Lah apa yang kita tes tidinya kasihan we nu rada ageung, pikiran rada ageung. UPF 500 1000. Kayak sortir deui kitu, konsep gitu, disortir deui terus ageung kieu mah. Lah ke di balong ya. Kayak ka balong tuh. Balong teh mah terus kantong prung wae. Gede-gede kieu. Nah, ageung kitu mah. Oke, urang tinggal ka balong ningali ke sana. Mau baradan. Oh, mangga cek naroskeun di naon? Lauk. Hah? Nah, geus cek kulit. Ayam meuleumnya, mangga tuh. Ayang meuleum yang kan meuleum mah di balong mah. Balong atuh. Pangintan sakitu ngejat ya deh mah. Gitu udah kalau sekarang lauk mangga. Di abdi mah da tempat itu pada ieu mah. Na kesenian. Oh, Mangga kesenian. seniman tapi orang teh kudu tetep gabung. Gabung atuh. Kudu tetep gabung. Abi ge perlu hiburan atuh kemangnya. Kudu hibur. Dapat tuh tenaga atuh lauk. Iya. Konsumsi Ulah kayak bisa gitu. ulik, Ada bisa diulik. Bapak Presiden ulik soalna. Sepot yang golek. Ya, seniman mah kedah kitu. Ya urang nguruskeun we lauk kada jenuh da butuh hiburan teh jajan. Hiburan. Mangga teh da butuh seueuh mereran da butuh bertuangan jeung lauk menuna. Pergi hiji lauk teh jat. Pemerintah jadi anjurkeun kudu Itu tunak lauk. lauk atuh. Kudu makan sehat. Rumah sehat yang macam pola. Lauk paukna. Laukna dirame. Murah meriah lauk mah. Ya. Murah meriah atuh coba bahasana mah atuh. Kenyangan dengan sangu teh atuh di Bandung. Atuh negeri, kodok, Itu nyai, musuh, kudu menang teh. Yo atuh jeung setrum. Tri Menang eta mah bisa ngancurkeun. nama mapan soalnya ulungan alit ha. Kalau ngerti kalau mah di berarti di usapna. Oh bahwa lama kakumpul tapi ada puluh tujuh alit bisa awal orang teh orang dia parai. Oh kota sekolah pinu teh di kecil teh. Putra dan alit. Ini saya catat kok bisa alit. Nah, minang kayak dikit tuh marah. Tong ayeuna diobatin di setrum, mau di setrum. Nah, gitu. Teh cilau, teh anu keur aya noga teh jadi ruksak si tinogeuna teh calon anakna teh. Rusak habitatna Ah, teh. Habitatna rusak. Nah, Da urang teh bongke ke kaharepna bukan. kalau nak tinju turunan. Kuda kejaga waring teh kuda kebagian teh. Urang teh Oh, seperti orang ini melakukan kalapa. Itu pulang pada anak tinju palangan. Ya. Seperti ayana pas orang mengambil nama tahdiat nak itu nama kita mentikna. Sebaliknya orang negara kegorengan nak itu nak katakan anak Ya, harus. ibu ramana itu ada buka kenang-kenangan artinya warisan teh mau teh kenang-kenangan. kenangan anak itu. Nah, kayak abdi guys. Bukan anak itu mah kan di wali seni ku abdi. Mohon saya. Amin. Tuntun ke anak itu. Amin. Amin. Nanti saya jodohna doa itu dan sana. Amin. Doa. Amin. Dijuangakeun pasti ka Mang Jajat mah. Soleh Mang Jajat mah. Tukang ngahibur soleh, seueur resepeun Mang Jajat mah. Pamiarsa ge. Biasa sih. Pangintan sakitu wae Mang Jajat ayeuna berkunjung teh nyalah jangan lupa lawe nu ka Mang Ade lah. Jangan lupa like, dan subscribe di channel YouTube Mang Jajat Sapara Kanca. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.